kandang. Ujang paraban doma, abah dikacai heula. Ah, nyetah ka Ujang aing mah aneh. Heug atuh heug. Geus tani paraban doma. Geus bae tah. Domba di paraban. Lain di parab guban, paraban ku jukut. Oh. Salah ieu teh. Aduh. Teu apal tuh da. Oh nya tungguan. Aduh eta geus salah deui wae. Salah kumaha? Pan ieu ban, ieu jukut. Paraban ku jukut. Tah, si ban teh di parab ku jukut. Nya bener atuh. Wah ender budak teh nya. Segala aya ieu Delis Raja Pud. Cocoknya jeung saya jeung si Raja Ender dienderkeun sagalana. Cobaan ieu jusna segala aya bener. Manis asam. Monggo Mas, di sambil unjukannya. Siap Mas. Monggo. Atos Mas. Atos. Kie jus mangga Mas, masa atos? Monggo, disambi. Atos. Tuh, ke setengahna deui atos. Oh, Atos. Kie Mas, Rika ge aja ngeradek kenyong. Kie sih jenengane Thailand. Gue rasanya kecut, legi. Terus maning gue anu amoh wong jenengane banyu, masa atos? Monggo. Iya monggo. Ini mangga kan, mangga. Iya. Atos ieu enak, mantap ieu. Aduh, berarti Rika nanya kenyong. Darah di atos, gue sing dipangan, sing diombe gue es batune apa banyune sih? Aduh. Isi Mas naos sesuai. Semua ngamuk ieu. Naon salahna nya? Anu ieu nita cikan teh rasana tengah saat ieu geus diasaan. Atos Mas ieu hatur nuhun. Katampi pisan. Walah, ki wong kepriwe sih? Diwei jus mangga malah ngomong atos sih akhirnya sejal searching lah. Bang Google, apa artinya atos bahasa Sunda? Oh walah, ternyata atos gue udah. Berarti nyongsing salah ya? Atos gue udah. Oh walah. Nyongsing salah.